Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampura sunun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi qadar tinu maha kawasa. Urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra. Masih dina judul Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Sateacana kang tile neraskeun hanca carita anu katunda. Tong hilap kanu teu acan subscribe sumangga di subscribe heula. Kanu atosna ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Pamudah-mudahan ieu carita sok sanaos ku kang tile dicandakeun kalayan basajan. Pamudah-mudahan sing janten panglipur kana kalbu pang beberah kana manah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga mitra amih teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan si Jupri sabalad-baladna anu mana harita nuju aya di hiji kuha tempat panyicingan maranehna. Sumangga mitra urang lajengkeun di hanca carita anu katunda. Kasugri kaum dangu. Gancangna carita. Geus 2 poe maranehna aya di guha. Si Oded jeung baladna geus ngasakeun rancana lamun dina peuting engke maranehna rek ngaranjah ka lembur babakan. Sakumaha anu geus dibadamikeun dina poe kamari. Bedog panjang geus diasah katempung gurilap matak paur. Peso balati jeung tambangkeun nalian geus disiapkeun. Kawantu bisi dibutuhkeun jadi kudu tarapti sagala rupana. Sarta ulah aya anu tinggaleun. Kira wanci bada asar. Si Oded jeung baladna bral Maryang ninggalkeun guha rek ngajugjug ka pilemburan. Da puguh tempatna jauh. Anu jadi tujuanna eueuh deui ngan saukur rek nyarieun kaonaran nyebarkeun kakacauan. Kawantu komplotan jalma jahat anu teu boga rasa kamanusaan. Jag urang tinggalkeun heula lalampahan si Oded jeung baturna anu rek ngajugjug ka lembur babakan. Ayeuna urang caritakeun di hiji tempat dina waktu anu sarua. Di jalan satapak aya saurang jajaka anu keur ngagandeang leumpang, lengkahna nyalse teu rurusuhan. Leungeuna ngajingjing buntelan. Ari si jajaka tayalian jakarana anu keur aya di satengahing perjalanan. Sanggeus leumpang anu kawilang jauh sarta ngaliwatan jalan satapak anu pungkal pengkol nanjak mudun. Akhirna anjog ka sisi huma. Reg eureun panonna raratreret nitinan kaayaan sabudeureun tempat anu kakara harita katincak. Alhamdulillah, akhirna aing geus tepi ka sisi huma. Sigana lalampahan teh geus jauh lamun kieu mah. Tu geuning aya saung. Lamun aya anu boga nama rek menta cai, lantaran geus teu kuat hanaang. Sakalian miru reureuh sakedeung ngarah awak tulung seteuing. Ceuk jakarana ngomong sorangan. Geus kitu ngeureuyeuh deui leumpang buru ka palebas saung anu geus teu pati jauh. Nya teu lila oge geus anjog
Breh katempo aya saurang aki-aki anu keur diuk bari nyeungeut padudan. Ningali kitu jakarana bunga sarta gancang di deukeutan, reg eureun hareupeun lawang saung. Assalamualaikum. Jakarana geuwat uluk salam bari melong ka si aki anu keur aya di jero. Ngadenge kitu si aki rada reuaseun terus ngareret kanu anyar datang. Waalaikumsalam. Walon si aki gancang ngajawab bari mencerong ka jajaka anu harita keur nangtung di lawang saung. Katempo tarang narada kerung da puguh heran. Lantaran kakar harita panggih jeung eta jajaka. Kawantu sapopoena arang langka aya anu kadinya. Punten aki abdi teh nuju aya di perjalanan. Upami teu kaabotan mah abdi teh bade nyuhunkeun cai. Kumargi parantos teu kiat hanaang. Ceuk jakarana bari manggut nepikeun anu jadi maksudna. Sikepna katempo meuni sopan mata kresep ngahargaan ka si aki anu boga saung. Yah baru ujang teh hanyaangnya. Sok atuh bulu kaji asup ka saung. Ulah nangtung di lawang bisi heung kenong tot jojo kumaha meureun ripuh hasanyangan batur hirup. Walon si aki nitah asup ka jakarana bari seuri. Sikepna katara someah. Sumuhun mangga aki hatur nuhun. Sup jakarana ka jero saung. Gek diuk si aki gancang nyician cai kana batok tuluy sor diasongkeun ka semahna. Sakalian jeung tekona lantaran bisi kurang. Kop jang ari hanyaang mah geurang nginum ulah asa-asa. Ceuk si aki nawarkeun cai bari nyerengge seuri. Mangga aki. Gap kana batok teu asa-asa. Regot caina diinum mending ngaleklek. Kawantu bener keur hanaang pisan. Ditingalikeun ku si aki ampir teu ngiceup kawasna mah hayang sidik kana rupana. Teu lila cai sabatok geus beak. Sok batokna ditunda. Hatur nuhun aki. Tos maparin cai ka abdi anu nuju hanaang. Sawang suinya jang. Keun bae da cai mah loba. Ai hari ujang teh saha jeung urang mah nya. Lantaran asa kakaranjingali aki mah. Tanya si aki bari neuteup ka jakarana anu keur diuk hareupeun. Wasta abdi mah jakarana. Pami kawit ti Pasir Nangsi. Di Pasir Nangsi. Uluh geuning jauh. Ari maksud? Pami maksad mah sejak ngalalana abdi teh. Walon jakarana nerangkeun maksudna. Si aki ungut-ungutan. Namun kitu mah tang tu ujang teh lapar da geus lumpang jauh. Tapi aki teh teu boga sangu da can ngaliwat. Ngan ukur boga beuleum sampe. Kop bae dahar ku ujang da aki mah geus wareg tadi geus beak hiji. Si aki nyodorkeun piring seng anu dieusi beuleum sampe. Katempo muruh puy siga anu hipu. Puguh atuh jakarana atoh kawantu geus lapar ti isuk can manggih dahar. Lantaran harita teh geus aya kana sapoe sapeuting lumampah. Sarta can nepi ka pilemburan. Tapi hadena manggih pupucukan jeung bubuahan anu kasamper bari leumpang. Jadi ubar tambah lapar. Nya atuh barang ditawaran beuleum sampe puguh bae meuni haget hatena ngarasa bunga. Nuhun aki da leres abdi teh lapar ieu teh. Geus teu loba ngomong mitra. Kop atuh kana beuleum sampe am di dahar. Camuil da puguh geus lapar ti tadi keneh. Teu lila oge geus beak. Cur atuh nyician cai tina teko kana batok. Regot diinum karasa ayeuna mah awakna seger. Tanagana daratang deui telung sesiga tadi. Sanggeus ngarasa cukup. Jakarana amitan ka si aki. Sarta teu poho nganuhunkeun kana kahadeanana. Nya geus kitu mah leos indit neruskeun lalampahana rek ngajugjug ka pilemburan. Kasugri kaum dangu. Kaayaan alam harita beuki beurang. Panon poe geus lingsir ngulon.
Langit bengras taya aling-aling mega bodas ancal-ancalan pating gurulung di awang-awang. Manuk-manuk recet di sarada pating ara celog jeung baturna. Daun cau pating arulang siga anu ngagupayan. Hiliwir angin sumilir nebak kana awak karasana seger jadi ubar capek kanu keur lumampah. Jakarana leumpangna ngagedik bangun rusuh. Nya kira wanci bada asar. Akhirna gog anjog ka hiji tempat anu neglak sareta datar. Ret kalandeuh breh pasawahan ngampar satung-tung deuleu. Puguh ngarasa atoh lantaran lamun geus ningali pasawahan tangtu eta tempat moal jauh deui ka pilemburan. Alhamdulillah. Jika nama geus deukeut ka lembur ti dieu mah. Da katempo geus aya sawah. Diuk geula asa kedeung ngaleureuhkeun kacapek. Gek jakarana diuk nyarande kana tangkal hiris. Panon melong kalandeuh ningali pasawahan anu ngampar hejo lir ibarat permadani. Hiliwir angin nebak kana awakna. Teu karasa lengut-lengut tuluy nundutan sirahna ngalehek. Sedengkeun buntelan mah teu leupas diceklan. Lep sare sakedeung. Sabot keur kitu ngadadak ti belah lebak aya sora anu gogorobasan jeung pating beletok si garegang garing katincak. Jakarana langsung ngorejat nangtung. Terus ngalieu ka pelebah datang na sora. Tekung silila. Torojol saurang awewe anu lumpat ti babaranting. Napasna ngahegak beungeut beureum samping disingsatkeun ka luhur. Buuk aut-autan lumpatna katempo geus sosoloyongan. Kesangna ngagarajag maseuhan kana sakujur awak. Eta awewe harita terus nyampeurkeun ka Jakarana. Sanggeus deukeut brek diuk ngabeubeutkeun maneh kawasna bakat ku capek. Ningali kitu puguh bae Jakarana molohok, da puguh heran kana pamolah eta awewe. Tapi acan oge Jakarana leungit kaherana. Guru tak ka palebah dinya aya 2 urang lalaki anu keur daratang bangun rusuh. Papakeana harideung dina tarangna marake bengker tina kain belang jiga kulit maung. Pangawakan jerangkung gede beungeut barosongot jarambosan. Komo anu saurang mah katempo kulitna meuni hideung siga lutung, matana bolotot pikasieunneun. Ari anu duaan teh tayalian komplotan rampog siluman belang baturna keneh si Jupri Mitra. Katelahna si Obed jeung si Keling anu harita keur ngajalankeun parentah ti guruna Ki Badrowi pikeun neangan anu jadi anakna. Nempo kitu awewe anu tadi keur diuk ngadadak ngorejat hudang kawas anu kacidasieun pisan. Beungeutna pias awak ngeleper, tuurna nyorocod asa lungse, terus mundur katukangeun awak Jakarana anu keur nangtung bari ngahulang. Kawan tu can ngarti kana naon anu keur kajadian. Nya sakedapan mah itu ieu pating polohok bari silih pelong. Sanggeus aya sawatara waktu pok si Obed miheulaan ngomong. Si lain babanyit. Awas tong halangan pasakeun eta awewe ka dewek. Jig sageura nyingkah montong pipiluan. Ceuk si Obed ngomongna ditujukeun ka Jakarana. Ngadenge kitu eta awewe meuni ngadegdeg. Leungeunna muntang pageuh terus ngareret ka Jakarana. Breh katempo beungeutna pias bibirna ngageter kawas narek ngomong menta ditulungan. Ningali kajadian kitu sakilat oge Jakarana geus ngarti. Lamun 2 jalma anu aya di hareupeun geus pasti ngabogaan maksud anu kurang hade ka eta mojang. Oh jadi si laing teh hayang ieu mojang? Ceuk Jakarana bari melong kanu duaan sikepna katingali ayem. Tapi saha ieu awewe teh? Tanya Jakarana bari mencrong ka si Obed anu keur ngabedegan angtung. Lamun si hayang nyaho, eta awewe teh pamajikan dewek. Walon si Obed bari nyakakak seuri. Panona mureleng ka Nyi Mojang. Pamajikan? Tapi geuning kalah lulumpatan kawas anu sieun ku anjeun? Cing urang tanya. Nah nya ieu awewe teh pamajikan si laing? Tembal Jakarana ngareret ka Nyi Mojang anu aya di gigireun.
Leungeunna teu leupas muntangan da puguh sieun ku lalaki anu duaan. Nyai tong sieun. Nah nya lalaki anu aya hareupeun teh salaki nyai? Ditanya kitu eta awewe teh gancang nembalan kana pananya Jakarana. Sanes Kang. Abdi mah teu ngarasa boga salaki. Maranehna duka saha teu apal. Panggih oge kakara ayeuna sarta teu pupuguh tuluy ngudag-ngudag. Hayang we ngaku-ngaku salaki kuring. Amit-amit teuing ku hayang kudu boga salaki anu jariga kitu. Ceuk eta Mojang. Ngajawabna bari jeung ketus da puguh bener teu wauh boro-boro salaki. Wauh oge henteu. Ngadenge jawaban kitu Jakarana nyakakak seuri. Tah kadenge teu ku anjeun. Cenah geuning lain. Samalah teu apal. Nya lamun kitu mah geus jelas anjeun teh ngabohong. Ceuk Jakarana bari seuri. Nempok kitu baturna anu ngaran Sikeling haok nyentaknya terus rog maju ka hareup ngadeuketan. Dasar kunyuk bakar barah. Si Jawan jeung Surikon. Hayang dibajeg gablek cokor teh sia. Gancang pasaraku eta awewe. Sasarta si laing geuwat ingkah lamun teu hayang kojor mah. Ceuk Sikeling bari tutunjuk ngomongna kasar jeung garihal teu pikaresepeun. Nah, make nita nyingkah. Kumaha kuring we atuh. Motong heureui sakurang ajar. Rek dipasrahkeun moal eta awewe teh. Eta meuni ku keukeuh. Nyakop wae atuh ari awewena daekeun mah. Teu jadi soal kuring mah lantaran eueuh urusan. Tapi saacana sok tanya heula awewena. Nah daek milu jeung maneh atawa henteu? Ceuk Jakarana bari ngareret ka Nyi Mojang. Anu harita awakna mending ngadeg-deg. Ngadenge caritaan kitu Nyi Mojang pok ngomong kalayan tatag. Sarta kadarengeun ku si Obed jeung Sikeling anu keur molotot ka manehna bangun hayang ngrekeb. Moal Kang, abdi mah moal milu. Bararaid hoream teuing. Sabab maranehna teh jalma jahat. Tulungan abdi Kang. Tulungan. Ceuk Nyi Mojang beungeutna katarapias. Ningali kitu Jakarana ngarasa watir. Sing tenang Nyai, ulah sieun. Keun daya Akang. Babajit kurang ajar. Boros ya. Rek dipasrahkeun atawa moal eta awewe teh. Si laing motong ngarebut hajengan batur sia. Meuni keukeuh hayang ieu awewe geus pugumbungeun. Sarta lamun ku kuring teu dibikeun aranjeun duaan rek kumaha? Tanya Jakarana sikepna estuning teuneng ludeung eueuh ka sieun. Nya lamun teu dibikeun mah kapaksa sia kudu modar. Alah meuni siga kahayam anjeun mah kana nyawa batur teh. Mangga satu keling montong diajak ngabacot wae da cucunguk teh. Lamun bung masrahkeun eta awewe buru beresan tuman. Pira kadar ukur manusia sahulu moal matake sebeleke. Ceuk si Obed anu ti tadi ningalikeun ditasangkan gancang ngaberesan musuhna. Keun urang beresan manusia sahulu mah. Si laing Obed teh lajo we di sisi bagian dewek anu kieu mah. Walon Sikeling bari tatan-tatan rek narajang. Ningali galagat sarupa kitu, Nyi Mojang gancang mundur ngajauhan. Lantaran sieun kabalerang ku nu rek garalut. Jadi aranjeun teh rek ngajak ribut. Hayulah da kuring oge moal mundur ukur ngalawan duaan wae mah. Cetek lah. Ceuk Jakarana kawas ngahaja mah panas ka musuhna. Ari Sikeling anu tadi geus ambek puguh atuh ngaburingkal amarahna. Untu kekerot. Beungeut beureum lir beusi atah beuleum. Jeleng luncat narajang. Pereup katuhuna ngalayang rek ngarah kana beungeut. Ningali kitu Jakarana teu ngejat. Seakep. Pereup Sikeling ditewak bangun gampang. Regrakana eureun terus dibetot deui sakaligus. Tapi Jakarana rikat ngajejekeun suku katuhuna kana dada. Hiuk, cedak. Nya puguh atuh awak Sikeling sapada harita ngajengkang ka tukang. Bari ngagoak da puguh reuwa sarta teu nyangka lamun gerakan lawan kacida pisan kesitna. Aduh. Sikeling ngagero bari nyeklan dada anu karasa nyeri jeung eungap. Ngeunahnya gandeng sakunyuk raun.
Korejat sikling hudang. Panona ngaburila ka musuhna bangun gemes. Rengkenek masang kuda-kuda meni panceg. Sebrut deui naraja ngagunakeun suku katuhu. Gerakana kesit pisan, suku ngahiuk bang paraan ngarah kana sirah. Seak lep. Los rikat Jakarana ngalalepkeun sirahna meneng ngelaok. Serangan sikling milepas puguh hatena panas. Lantaran geus 2 kali panarajangna teu keuna. Gilek sikling gentak malikeun deui awakna. Sakilat nyusul tepus pereupna anu buleud ngabelesur ngancam kana cukang irung. Tapi Jakarana teu cicingeun. Pereup sikling anu datang nyurubuk dipapag ku pereup katuhu. Hiuk beledug. Teu bisa disingkahan deui. 2 pereup diadu kacida tarikna. Alah, jadol sia. Sikling harita ngagorobok sorana tarik. Samalah kituna teh katempo bari jeung ajrag-ajragan nyeklan pereupna anu karasa asaremuk. Kawas diadu jeung beusi. Kawan tu pereup Jakarana teuas lain lumayan. Aduh, dasar anak setan sia. Ukon aing nyeri goblok. Licik sia mah gelut teh make kudung anu peureum sagala. Sikling nyarekan ka musuhna anu keur nyerenge seuri bari ngawaskeun. Aneh maneh mah. Kumaha we atuh gelut mah rek ngadu peureup rek ngadu tarangge. Rek ngadu irung sugan bebas we eueuh larangan. Nya kumaha kuring we atuh sabisa-bisa. Walon Jakarana bari nyakakak seuri. Nyaksian kajadian sarupa kitu. Si Obed anu ti tadi ukur ningalikeun puguh atuh ambek. Atena ngaheab panas lantaran baturna geus sababaraha kali kabeunangan. Jeleng atuh luncat ka tengah pakalangan. Sabrut nubruk ka musuhna bari ngayunkeun leungeun katuhu dina kecepatan gerak anu kacida tarikna. Panarajangna ngarah kana gadoh. Tapi teu kanyahoan. Jakarana rikat ngagilek manten kabelah kenca bari ngirimkeun tajongan suku narek ngarah kana kekemplong si Obed. Seak. Cedak. Tajongan suku Jakarana nenggal. Nya puguh atuh si Obed meuni meuyegeung angeunna karasa seueul. Aduh, bangsat sia. Ceuk si Obed bari muringis. Tapi serog gancang masang deui kuda-kuda. Sabrut sakilat ngirimkeun tajongan sukuna. Katempo tarik nyurubuk rek ngarah kana sirah. Tapi ku Jakarana teu diantep. Sakilat suku anu keur ngabelesur teh harita ditewak disakalikeun bari dicentok. Terus dibantingkeun kana taneuh meuni ngalayang bangun hampang pisan. Hiuk geblug. Awak si Obed ninggang lemah. Goak atuh si Obed ngagoak tarik bari gugulingan nahan kanyeri kawantu awakna asa eumeur. Adah, tobat. Aduh. Geuning teu sakumaha pangabisa teh, tapi karek sakitu oge geus ngajungkal. Ceuk Jakarana nyakakak seuri bangun nguak ka musuhna. Sedengkeun si Obed nya ngadenge kitu teh teu ngawalon. Da puguh keur ngarasakeun kanyeri. Orokaya sikling baturna nempo si Obed anu keur gugulingan nina lemah. Puguh beuki nafsu awakna ngagidir. Peungeutna geuneuk kuntu kekerot. Sedengkeun si Obed nya ngadenge kitu teh teu ngawalon da puguh keur ngarasakeun kanyeri. Orokaya sikling baturna nempo si Obed anu keur gugulingan dina lemah. Puguh beuki nafsu awakna ngagidir beungeut geuneuk kuntu kekerot. Obed, hudang euy. Ieu mah kuluk teu bisa diantep. Hayu urang podaran kuduaan euy. Panu sakieu bagus teu bisa diajak euy. Ceuk si keling ngagero. Ngadenge kitu korejat harita si Obed hudang. Terus ngareret ka baturna serepet duanana ngalugas bedog. Seseukeutna ngagurila matak paur. Nempo kitu Nyi Mojang anu keur nangtung di sisi bari ngawaskeun. Puguh hatena ngalenyap hariwang kajajaka anu nurungan ka manehna. Kang, kada cing atos-atos. Hariwang abdi mah enggis akang cilaka. Ceuk Nyi Mojang ngagero. Mepelingan sangkan Jakarana ati-ati.
Nuhun Nyai, tapi ulah hariwang. Akang bakal hati-hati, doakeun we supaya akang aya dina kasalametan. Walon Jakarana nyelang ngareret ka Nyi Mojang anu keur ningalikeun ti kajauhan. Di barung ku hate anu ratug deg-degan inggis eta jajaka kasoran. Bareng jeung kitu haok si Keling nyentak matana molotot sigarek luncat. Babanjit burung. Jika Agus nepi kana waktuna si ayeuna bakal modar ku leungeun aing. Sasosok racacapkeun jampe kojor. Sambat indung Bapak. Lantaran umur siangan ukur syarat poe ayeuna moal leuwih. Awak syarek dicacag. Pikeun dijadikeun tumbal sarta rek di ruang krepes. Bebogan sia, geus wani cucungah ka dewek. Hayo sia. Ceuk si Keling bari tutunjuk. Curugna teu srikna ngacir-ngacir kana irung Jakarana. Uluh eta ngomong meni harus kitu. Ceuk kuring mah geus lah teu kudu gelut da moal aya gunana jeung mangpaatna. Si laing boga niat rek maehan batur tapi kumaha lamun pareng anu paeh teh maraneh duaan. Cing rek kumaha? Nah geus dipikirkeun nepi ka dinya. Ceuk Jakarana bari neuteub seukeut ka musuhna. Setan sia, rasakeun ye bedog aing. Ya. Si Keling geus teu kuat nahan amarah. Harita bebarengan jeung si Obed narajang ka musuhna. Dua bedog pating hariuk nyabetan ka kenca jeung ka katuhu. Adenge sorana ngahiung bangbaraan ngancam kana awak Jakarana. Seak bedog si Obed ngarah kana bincurang. Jelepung Jakarana luncat meniluhur bangun anu hampang. Hiuk plos, bedog ngahakan angin. Celek Jakarana nincak lemah. Tapi kakara oge napak. Olebat bedog si Keling datang nyurubuk rek narok sirah. Hiu kleplos, rikat Jakarana ngelokeun sirahna. Sabotkeun ngelok. Sakilat suku kencana ngajejek suku si Keling anu katempo kuda-kudana teu panceg. Seak, cedak. Oloyong kedebut si Keling labuh awakna nyuksruk. Barang rek ditimpah deui ngadadak bedog si Obed ngolebat ngerah kana cangkeng. Untung Jakarana kawilang rancingeus gentak ngagilekeun awakna. Hiuk plos, panarajang si Obed ngahakan angin. Atuh geus kitu mah gerwe gelut hiji ngalawan dua. Jakarana kacida pisan kesitna ngagulakilek awakna bangun anu gampang. Samalah Jakarana teu ngagunakeun pakarang pikeun nadah serangan lawan. Kaayaan alam geus rek maju kaburit. Sora tongeret reang patembalan. Sora manuk raricit tinadahan pating ara celog kawas anu keur nyaraksian. Anu gelut beuki ragot. Sora bedog pating hariung bangbaraan. Seak ti kenca, seak ti katuhu. Kitu bae terus pilih genti ngahujanan awak Jakarana. Si Obed jeung si Keling kacida ambekna. Lantaran geus sababaraha jurus jeung serangan anu ditujukeun ka musuhna. Tapi hanjakal, hiji oge eueuh anu keuna. Musuhna lingas hese dirubuhkeun. Nya dina hiji kasempetan anu hade. Harita bedog si Keling nyurubuk tarik lempeng ngerah kana dada. Tapi Jakarana oge teu eleh kesit, rikat ngagilekeun awakna bari ngetig pigeulang leungeun si Keling. Hiuk bek celeng. Bedogna ngaceleng rada jauh da puguh atuh reuwas. Aduh, si Keling ngagoak leungeunna kekerepengan karasa asa komper jeung nyeri anu lain lumayan. Sabot keur kitu, Jakarana teu mere lolongkrang. Sakilat tuurna dihembatkeun ngagunakeun jurus ajul gedang ngarah kana dada si Keling anu keur nangtung bari nyeklan keneh leungeunna. Atuh teu antap parah deui. Seak, beledug. Tuur Jakarana nenggel pisan kana dada. Harita si Keling geus teu bisa ngagorobok deui lantaran dadana karasa eungap, ngambekan oge nyeri ukur katempo matana we meuni bolotot terus harita sosoloyongan bari nyeklan dadana.
Tungtung nama oloyong gebru we atuh si keling rubuh bari gegerungan. Aduh alah. Aduh. Ceuk si keling kadenge sorana humaragung nahan kanyeri. Dasar bangsat sia. Setan alas bebenyit kurang ajar. Hiap. Nempo si keling rubuh. Si Obed kacida panas hatena. Nafsu ngagugudug amarah teu kawadahan. Harita terus ngamuk nguak ngawik bedog menibut betrek nigas awak jakarana. Gerakanana asal bae teu diperhitungkeun kawan tugas kaduruku nafsu sarta teu dipikirkeun untung jeung rugina. Hiuk. Bedog kokolebatan ngancam sakujur awak musuhna. Dina kayaan kitu, jakarana mah tetep tenang dina nyang hareupan musuhna. Tapi bari pinuh ku kawaspadaan. Awakna rancingeus gulak-gilek jeleng ka kenca jeleng ka katuhu nyingkahan panarajang. Sakapeung lep sirahna ngelok, sakapeung awakna jujur alitan bangun anu hampang. Samalah dina hiji kesempetan. Sakilat jakarana bisa ngasupkeun tonjokan leungeun katuhuna nu di arah cukang irung. Hiuk. Gejrot. Kowowong si Obed ngegrok. Alah, goblok, saya cocongok anak irung aing goblok. Ya hampura we atuh euy. Tapi ya hiji deui. Ceuk jakarana nya kakak seuri sarta teu tatapasini. Sakilat leungeun kenca jakarana ngalayang ngarah kana puhu ceuli. Hiuk. Bek. Atuh puguh si Obed mending hargung. Tenggelan jakarana karasa nyeri jeung panasnya nyautan. Olonjong dalik deug sirahna karasa lieur tetempuan aranyai kararoneng asa pating buricak kawas aya cika-cika. Si Obed harita geus teu kuat nahan awakna. Tungtungna bru nyuuh gigireun si keling bari kumarurung. Pedogna ragrag kana lemah. Uluh eta nu rek maehan. Tapi nah kalah ngararengkol ngadon hees didinya. Sok atuh gancang geura maraju deui. Ari ngomong meni jariga anu heueuh, harus jiga goong aranjeun mah. Jempe sia jurig. Jempe. Tembal si Obed bari kumaregung. Hatena karasa panas nyongkab asa dihina jeung ditincak hulu ku musuhna. Anu katingalina mah ngan saukur budak kamari sore sarta moal sakumaha pangabisana. Tapi tete lah sangka ana nyalahan. Lantaran jajaka anu dianggap hampang ku maranehna kanyataanana teu kitu. Bareng jeung kitu jung si Obed jeung si keling maksakeun bareng narangtung. Sok padahal kanyeri oge can leungit. Matana barun celik kuntuna kekerot awak ngagidir bakat ku nafsu. Bangsat, bebenyit atawarah. Batawa ka sombong. Lantaran aing duaan can ngaku eleh. Sarta masih kere sanggup pikeun modalan cucunguk pantaran siamah kurang ajar. Aduh, eta biwir nyarekan meni rupa-rupa. Geus nyebut bangsat, bebenyit, cucunguk. Meningeuna sahara ripu. Sok atulah, ari keukeuh mah rek maehan kuring. Sok lah geura maraju deui. Ceuk jakarana, leungeunna ngagupayan nitah maraju deui ka musuhna. Nya barang ningali kitu teu loba mikir. Harita keneh duanana maju bebarengan. Sabrut si keling jeung si Obed sakilat ngirimkeun panarajangna. Dua peureup pating belesur ti kenca jeung ti katuhu rek ngahanca puhu ceuli. Tapi acan oge nepi dina gerak anu kacida gancangna. Hiuk. Kolebat Kep leungeun anu duaan teh rika ditewak. Bari sakaligus dicentok terus tarangna diadu kumbangkeun. Hiuk. Bledug koceak. Si Obed jeung si keling bareng kadenge pating koceak bari jeung nyerek lantarangna anu karasa nyeri lain lumayan. Samalah nepi ka asa ngapuri nyai. Aduh anak goblok. Aya bebenyit burung sia. Si Obed jeung si keling pating gararok. Duanana terus marundur bari kokoloyongan. Solontot dalik deug siga anu mabok.
Satuluy namah ngagubrag rubuh awakna ngagoler teu empes-empes. Sirahna lieur bumi alam asa muter. Antukna les duanana kapaehan teu kuat hudang deui. Nya saenggeus katingali dua musuhna rubuh, srog Jakarana ngadeuketan tuluy dititenan bisi musuhna harudang deui. Sarta terus ngabongohan ka manehna. Ari Nyi Mojang anu tadi ukur nempokeun puguh bae atuh ningali kitu teh kacida pisan atoh. Nya komo deui ningali Jakarana salamet hatena meuni bungangang asa lugina. Sarta teu loba deui mikir dardeg lumpat terus ngagabrugkan awak Jakarana anu geus nulungan ka dirina. Sedengkeun Jakarana mah meuni ngagurubug digabrug ku eta Mojang teh. Samalah beut jadi samarampa jeung samarpola. Atena ratug deg-degan teu puguh rasa. Da puguh mitra. Saumur kitu can pernah aya awewe anu wani ngagabrug ka manehna. Puguh beungeut narada beureum asa era. Aduh Nyai, tos ulah kieu atuh. Akang mah teu biasa sok era. Jeung teu paruguh rasa. Bisi katingali ku batur engke disangkakeun ngalakukeun anu lain-lain. Ceuk Jakarana bari nyurungkeun awak Nyi Mojang lalaunan sangkan ngajauhan. Ngadenge eta jajaka ngomong kitu Nyi Mojang sadar. Sarta gancang ngalesotkeun awak Jakarana. Beungeutna katara beureum euceuy siga nu era pisan. Samalah terus ngabalieur melong ka tempat sejen. Geus kitu luk tungkul. Aduh Akang, hapunten pisan abdi teh teu sadar margi bakat teuing ku atau ngagabrug ka salira teh. Wire Akang parantos nulungan ka abdi. Kitu ceuk eta Mojang bari ngeluk tungkul. Teu wani neuteup ka Jakarana. Atos we Nyai teu sawios. Da ieu mah tos salamet. Mangga tinggal anu garujulna oge tos ngagaloler. Walon Jakarana bari nunjuk ka si Obed jeung ka si Keling anu keur kapaehan. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula mitra. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.